Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Masih dina jejer carita dongeng carita Sunda anu judulna Taneuh Goib. Dina video ieu masih bagian anu katilu. Kang baraya anu teu acan aub dina channel kuring mangga kantun aub ku jalan di subscribe channelna, tong hilap oge di like, comment, share supaya simkuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Dina dongeng ieu nu jadi dalang masih ku Bahwawan Rustiawan. Kang baraya nu palai terang saha Bahwawan Rustiawan mangga kantun diklik link Facebookna ku abdi disimpen ke di deskripsi video. Mangga nyangakeun Taneuh Goib bagian katilu. Wilujeng ngadangukeun. Pamirsa, mangga urang lajengkeun deui carios Taneuh Goib anu bagian katilu. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kiswatma olohok ngembang kadu, teu we sugan ari ngacai mah. Meneran ningali Lilis keluar ti kamar, make samping semet dada, puuk ngarumai semet tak-tak, kulit bersih hejo caruluk, punten hejo carulang, maksad. Aki, hayu atuh, palih mana pancurana? Lilis ngageroan kanu keur olohok. Ari Aki. Hei, Aki, hayu atuh. Lilis nyalukan deui. Ari Aki Suatma ngadon hayo we olohok. Kos hayam ku tetelo teu ngiceup bari bibir calangap. Itu geura si Aki. Aki, hayu atuh. Lilis nyalukan deui. Nya hayu atuh hayu. Tuturkeun we. Kiswatma nembal bari ngarenjag. Pamirsa, tuluy Lilis keluar nuturkeun Kiswatma bapai jalan satapak nu pinuh ku jukut Ali Musa kenca jeung katuhunana. Teu lila anjog ka hiji pancuran nu masih keneh make awi. Caina ngagolotor herang, beulah katuhun ngajentul batu badag aya meureun sagedit sangkeng munding indung nama. Beulah kencaeuna aya saung leutik. Eta pancuran teh tancep kana gawir. Anihna eueuh cai ngobak. Kawas kitu we awi ditancepkeun kana taneuh, laju kaluar cai. Sok atuh Nyai, nagog tah handapeun pancuran, buka sampingna, puk-prukan sirah make cai pancuran. Bari kitu sambat ngaran si Dirja, tuluy karetegkeun naon nu jadi kahayang Nyai, ceuk Kiswatma marentah. Duh, atuh era Ki, apanan urang teh lain muhrim. Maknya Lilis kudu pembukaan bulucunan hareupeun Aki. Lilis rada cangcaya. Teu kudu era Nyai, anggap we eueuh sasaha engke oge da Aki kudu ngaragapan awak Nyai pikeun nerapkeun pamake. Kiswatma ngajelaskeun. Nya atuh, rek naon kudu era nya. Nu penting mah Kang Dirja bisa kapimilik we lah. Ceuk Lilis bari laju
nagog hareupeun pancuran maksudna hanapeun pancuran. Aya ku aneh barang awak Lilis kena kana cai pancuran dumadakan hatena asalga asa lain di alam dunia tetempuanana irja ke lempangan mamanggul samak putut bari lempang teh irja hayoh we nyambat ngaran Lilis katempo oge kawas jelma gelo lang-lang ling-ling kelempangan bubulucunan bari suraseri sakapeung tetembangan sakapeung cerik ngabangingik terus nyikikik deui seuri. Lilis bener-bener ngerasa aneh ku kayaan kitu. Ari Kiswat mah nu muprukan bari ngajampean sirah Lilis. Bari kitu Kiswat mah teh ngarapalan jampe pamakena pikeun merdaya Lilis. Ki naha Lilis jadi kieu nya? Lilis hemeng. Kieu kumaha Nyai? Suat mah api-api teu nyaho. Teuing aneh we. Aya rasa anu kakarakarandapan saumur hirup Lilis. Rasa awewe dewasa kalawan jinis nahanya. Lilis ngadeg-deg. Kiswat mah nyerengeh sabab yakin pamakena geus mangaruhan Lilis. Beunang siah Lilis teu kudu nungguan peuting geuningan ayeuna ge bisa kalakonan paniatan aing teh dasar budak polos katempona jauh jeung ibadahna teh meuni gampang pisan nerap ieu pamake aing geurentes hate Swadma atoh kacida. Nyai bieu Raja Siluman hadir ka dieu manehna nyarita kudu ayeuna cenah ngasupkeun pamake kana awak Nyai teh. Kiswat mah mimiti ngeurat. Lilis anu memang geus aya dina pangaruh jampe ajian asmaragama geus teu loba carita. Laju ngahayukeun ajakan Kiswat mah. Lilis naik kana saung nu aya di dinya. Kiswat mah teu ngantep kasempetan ieu kalacat manehna ge naik kana luhur balai saung. Saterusna ngalambang sari. 5 menit di harita Kiswat mah ngalempreh renghap eungap alatan nafsu gede tanaga eueuh. Ari Lilis diuk nangkep tuur pangaruh jampe asmaragama geus mimiti ngaleungitna awakna. Cipanon kaluar masihan pipina aya rasa hanyelu nu datang. Ngan kumaha deui nu geus dilakonan moal bisa dibalikeun deui. Kang Dirja, tempo ieu pangorbanan Lilis nepi ka kieu alatan mika cinta ka Akang. Nepikeun ka sagala dilakonan. Geurentes Lilis bari ngarasa nalangsa. Ret ka Kiswat mah katempo aya rasa puasna beungeutna. Geus ulah jadi ambek Nyai. Raja Siluman geus ngajangjikeun yen naon nu dipikahayang ku Lilis pasti bakal dicuponan. Kiswat mah ngagedekeun hate Lilis. Nya Ki, geus kieu kumaha deui? Lilis nguatkeun rasa bari nanya.
tinggal ngawurkeun taneuh kuburan menang nyokot aki ti Astana Cinagara. Dulu di jampean awurkeun di lawang panto Imah si Dirja jeung si Eha. Tungguan dilana 2 poe mangka kabeh nu dipikahayang ku Lilis pasti ngajadi ceuk Kiswadma ngajentrekeun. Nya mangga atuh hari kitu mah Aki. Lilis turun tina saung lempang ngadeukeutan ka pancuran. Nepi ka pancuran terus Lilis mani deui. Geus kitu tuluy make samping nu tadi. Laju lempang deui ka imah Kiswadma. Ari Kiswadma lempang tukangan Lilis bari nyerenge. Aya rasa puas naharena geus bisa merdaya awewe ngora dupoekeun pikir bari jauh tina kaimanan. Singet carita Lilis geus tatan-tatan rek mulang deui. Tah, taneuh 2 bungkus kade pahili nalika ngawurkeunna nya. Nu plastik beureum awurkeun di Imah si Dirja. Kalebah lawang pantona supaya kalengkahan ku si Dirja. Tah nu plastik ieu awurkeun di lawang panto Imah si Eha. Sarua kudu kalengkahan. Ngarti? Ceuk Kiswadma ngajentrekeun 2 plastik lir beureum jeung hidung. Mangga Aki, atur nuhun. Tembal Lilis bari nyokot keresek. Tunda lapah eta. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan di kerajaan alam siluman. Nya eta di wewengkon Astana Cinagara. Di kerajaan siluman keur aya rapat. Eta rapat teh aya lian ngabahas ngeunaan taneuh kuburan goib nu leungit. Eta taneuh kuburan teh mangrupakeun syarat pikeun anak raja nalika arek naik tahta ngagantikeun nu jadi bapana. Patih nah memake bisa leungit eta taneuh. Sidik eta teh banda nu penting pikeun turunan kaulaha. Ceuk raja siluman ngamek ka patihna. Nuhun nunggih paduka dalam. Awan ka piunjuk. Numutkeun hasil panaluktikan eta taneuh teh dicokot ku bangsa manusia. Nyaeta dukun anu bisa noropong ka alam goib. Patih nembalan bari ngadeg-deg. Bangsat! Kurang ajar bangsa manusia. Hah? Patih? Lulunuhun ringgih Gusti. Teteangan tok diantepkeun atuh. Geus apal kitu make diantep hah? Raja beuki bengis murka ngadenge kitu mah. Dedauh timbalan parantoseun diusahakeun mah nanging ieu dukun teh sakti kulan. Sabab ngagem ajian nyawang nirwana, ajian nu tiasa ngalumpuhkeun sabangsaning bangsa siluman. Patih nemalan deui bari ngadeg-deg. Aing teu hayang nyaho Patih. Pokona kumaha bae carana eta kudu beunang deui eta taneuh. Ngerti? Lamun madeh teu sanggup ulah sambat ka dieu ha. Wayahna sia ku aing dipateni bolak. Raja siluman ngahok nepi ka eta rohangan. Euneur alatan haokna make ilmu tanaga jero tingkat luhur. Kaayaan eta rapat pohara ahengna. Raja siluman ngamuk sagala dibalangkeun. Patih
Lulunuan Gusti Prabu. Siapa? Lalamun eta taneuh goib eta geus tantu anak kaula moal bisa jadi raja ha? Memangkaning kekari sabulan deui anak kaula dilantik dah ha? Raja Siluman ngahaok deui nyarita ka Patih. Anu ngaran Patih Darmareksa. Geuning Gusti katenan sun. Tangtos apal kaula ge Gusti. Kembal Patih Darmareksa. Nah atuh geus apal bet kitu. Nah atuh make bisa leugit. Bang balangah syah bangsat. Awan kapiunjuk Gusti Prabu. Numutkeun laporan ti Paratlik Sandi. Nyata di Paratlik Sandi mah ieu icalna taneuh teh tangtos aya urang dalem. Anu kalibet moal tiasa sawae atanapi bangsa naon wae nyandak eta pusaka taneuh goib upami teu aya bantosan ti lebet karaton. Tak kitu Gusti. Korek. Jadi kitu. Ari kitu mah kaula ngarti. Ieu geus tantu pagawean sisi Sancageni nyaeta aadi kaula. Manehna meunang memang geus lila dengan cara pikeun ngagagalkeun anak kaula jadi raja hai. Sabab manehna nafsu hayang ngaganti kaula. Geus ari kitu mah ieu urusan kaula. Sok ayeuna mah bubar. Jalankeun tugas masing-masing. Wah. Mangga Gusti. Mangga Gusti, mangga Gusti atulah. Para senapati jeung patih rampak narembalan terus sing laleos ngajalankeun deui pancen sewang-sewangan. Taun lampah eta urang caritakeun lilis nu keur diberet taneuh ku Kiswadma. Kitu wungkul laki daya deui nu sejen. Lilis hayang jentre pisan. Eueuh Nyai. Eueuh deui nu sejen sok we eta jalankeun. Kiswadma nembal. Keur kitu ngadadak aya sora tan katinggalan cirimna. Eta sora ngan kadenge ku Kiswadma wungkul. Wala kedala. Wah. Suwadma ieu ngaing datang euy. Bah Suwadma geus teu bireuk deui ka eta sora. Nu taya lian ti Sancageni. Tuluy nembalan. Aya naon geni? Wala kedala bahaya Suwadma. Bahaya dulu. Bahaya naon geni? Lanceuk ngaing geus apaleut yen ngaing nu neundeun nu mantuan ilaing nyokot eta taneuh Suwadma. Tuluy ayeuna ari kumaha maneh? Wayahna ngaing edeuk melak si Gayatri anak buah ngaing nu paling bisa dipercaya pikeun ngajagaan taneuh goib eta Suwadma. Ngan si Gayatri nasina nyurup ke bangsa manusia. Cek si Geni hari wes-wes.
si Gayatri siluman awewe nuka koncara boga nafsu gede nu ngapoe sanggup kalayanan 20 siluman tea siluman lalakina. Suadma hemeng sabab apa karena kalakuan siluman awe nu ngaran Gayatri. Bener eta, bener Suadma. Keun masalah eta mah nu penting kasaktian manehna bisa diandelkeun ngajagaan ieu pusaka. Suadma tembal si Geni. Sok tiangan bangsa manusia sina nyurup eta si Gayatri parentah sanca Geni deui. Kabeneran atuh ari kitu mah ieu aya semah kuring awewe jauh tina kaimanan jeung ibadahna geus pasti gampang tikeun disurupan ku si Gayatri mah. Salian ti eta oge kuring mere tandeuh ka manehna pikeun jadi panarik sukma lalaki anu dipikabogohna. Suadma asa dibongbolongan. Pinter ilaing Suadma. Teu salah ngaing mihapekeun ieu pusaka taneuh goib ka ilaing. Keun si Gayatri sina nyurup ka eta awewe. Ngan omat lamun kuring nepikeun eleh jajaten kulan ceuk kuring geus tangtu ilaing ge bakal dikakayak engkena Suadma inget. Ceuk sanca Geni bari tuluy les leungit sorana. Ki aki kunaon malah jo ngahuleng dita tadi. Lilis hemeng sebab memehna manehna mah teu apaleun yen sukmana ki Suadma keur ngawang-ngawang keur ngawangkong jeung makhluk alam goib. Acan ge ditembalan ngadadak awak Lilis haruras rengkeng tuluy jadi berat. Telila molototan kaki Suadma laju seri nyikikik. Telila ngomong, "Hei kasep, suah can kungsi ngalaman jeung bangsa manusia ieu." Ceuk Lilis nu geus kasurupan ngiceupan kaki Suadma bari ayeuna mah robah sorana rada ngirung. Hayu atuh tembal ki Suadma bari cengkat. Waktos nase pamirsa. Cag urang tunda di Hanjuang siam. Keun urang teudeun di handeuleum sieum. Mangsa datang urang samper deui. Permios.